Geus aing teu ditulikeun berarti memang aing teh aya ya di dieu eksis ya aing. Bener emang eta bener nyaan pisan urang nyata. Tiba-tiba aya nu cigah nu ngagorowok ka urang teh nya. Cigah naon dia gitu. Jika anu ngagorowok ke orang teh katanya di ruang bayi yang paling seram katanya. Orang nenangan ruang bayi mana anjir mah mitoha kabeh Kalak. Naon? Udah tuh. naon coy. Ada gua jadi gitu tah dug-dug Nya ya Mbak Kunti warna beureum. Anjir eta mah geus expert ilmuna geus. Terus kali orang merinding. Terus eta teh si cewek teh nunduk kieu langsung gitunya. Kita teh langsung astagfirullah gituan. Pas si eta geus rada tenang pas kieu si Kuntina ka mancing. Astagfirullah. Anjing. Eta di sekolah mah eta jalan tol. Emang dia teh kan tol caur panang ka dieu. Eta mah pas urang si dua pas rek waktu balik patrol ka dinya ka daerah WWTP. Gitu. B, C. Wah, Mari membaca anjing sangat unik. Unik. Nukar itu udah emang aya. Hal-hal goib kan aya. Tapi orang ulah sieun gitu. Kan orang harus percaya sama hal yang goib. Nyanyal. Karena kan Allah oge goib kan. Nah. Tapi orang ulah mikir Allah teh naonnya ulah. Nyala. Ulah nepi ka aya pemikiran Allah teh naon ulah. Eta teh geus eta mah geus lain di luar urang geus teu bisa make logika. Ulah gitu. Bisi orang asupna jelema murtad kan betul. Tapi kita harus naonnya disebutna nya percaya hal-hal goib yang benar gitu. Cuman nyatong tepi ka dikait-kaitkan dengannya hantu lah di hal itu nya. Nyaman lagi naon sih anjing mitnah aing tuduhan tanpa bukti anjing. Lagu dajal. Lagu dajal. Jualkan lagu dajal anu ieu nya anu pake urang sempet eta sia pas di helpline apa di mana gitu anjing turun ka mospit kan si eta mah emang ngambat heula cenah ieu emang ngambat heula. Ngambatnya naon? Jadi ritual heula mah imeh maneh teh di energi maneh teh bertambah di bantuan kuno hal karar itu lah. Si ieu teh energi. Soalnya orang pernah diinjemkeun kaset ku babaturan, kaset Dajjal nya band Dajjal gitu. Mimitina teh suara Bagong. Akan tinggal ieu tuh manehna wok lagi diletakkan heula. Ciga Bagong gitu. Heeh, matak manehna mah mun manehna perform, manehna nu macet teh lain dieu nya, lain penonton lain. Nya orang soalnya pas macet. Helpline apa pohola orang kan nonton pas Dajjal. Anjir eta turun jobanding tanduk nu ka ditu hanya maksudnya performance-na halus gitu. Hype pisannya kita ke SMP mah. Turun ke handap, oh anjir serem kieu. Maksudnya budak Badung sih eta. Lamun si mun mosing kan, mun mosing ka awak kan coekna naon sieun kan. Make ieu sama batur make werpak urang kieu hungkul kecuali urang geus setelan Manny Pacquiao. Uppercut langsung. Emang kuat sih eta mah jeung eta teh. Pastinya. Budak Badung sih eta. Cigrok. Cok nembok berarti. Tara Oh, kacor. Aduh Bagong paling. Ngecor. Tapi enak eueunya. Saya geus teu suaranya. Karena emang geus areueuh lah model manjasadnya. Seureun di jasadna. Apakah ada cerita yang serem dari tadi? Tidak ada. Ya makanya tidak ada yang seram lah. Nu seram mah akhir bulan cik aing mah. Eta jeung anu seram mah nu can nge-subscribe. Bener, eta jeung anu can nge-follow Instagram eta pura-pura berteman. Cuman kepoan teh. Cuman kepo doang. Kan bahaya dah. Masalah. Ada titik dua bintang di awan di sana. Naon-naon. Bro, itu geus jam sabaraha ya? Tapi kebenarannya ngetek ayeuna mah rada peutingnya karena satu ya, kesibukannya aya setengah satu penting karena minggu hareup kan mana rek ka mana Dubai aing. Orang layangan di Dubai gara ada layangan aja di situ. Layangan apa? Oh iya ku mas. Cap ba di situ. Olip cap ba. Naon eta nu heureui di tempat ayo orang di PT ayeuna ge aya sih ngan urang mah disintruk tah kana eta emang. Why disintruk? Bener. Emang manehna kan mengganggu tugasna jin di dunia teh memang mengganggu arurang. Mengganggu iman. Kame urang kan si kana urang sieun yeuh jadi urang teu salat urang ele iman gitu teh mata barudak ulah sieun kuno karet. Urang nu kudu leuwih wani. Betul. Urang keur ngabenerkeun mesin urang keur kabeneran chiller teh trouble tila teh. Ai nu
babaturan urang teh nu sebelum nasib 2 teh ulah digawean bae we isukan kunaon cu urang teh teu bae we isukan ari aing kan jelemana Penasaran. jeung urang teu ngalaman mah anjing Nya bener, eta sampeurkeun sampai gawean ku aing teh gawean bener sih jo biasalah lulumpatan aing teh lulumpatan paling teh cicing sia teh hari aing mah kan emang sok sompralnya cicing sia teh da aing mah gawe di dieu aing teh lain rek ngajak ulin waktu jeung ulin mah rek anu kareci isukan ya aing teh kitu da aing teh bari heureuy Jika jam 7 da aing mah ala bodora we da jeung keur ngarah urang teh tambah sieun gitu eta mah di kitu tah nah karena jadi gitu Jadi didinya. heeh kita karena cete bek kan kadang nya mun teh kanu ieu tah angin sia aja gitu gara-gara nyanggeus geus we aing teu ditulikeun berarti memang aing teh aya ye di dieu eksis ya aing teh bener emang eta bener nyan pisan urang nyata terus anu kalau teh teh isukan lah ditulikeun beres ya naon deui kan emang di gigireun PT urang mah eta jalan tol emang di eta kan tol caur panang ka eta mah pas urang si 2 pas rek waktu balik patrol ka dinya ka daerah WWTP gitu. B C Wah, mari aing sangat nih. Kecap ABC kopi ABC Tapi orang ya aya cerita serem ieu. Urang pokoknya cerita ti saha, entah itu ini urban legend atau naon gitu orangnya cerita. Jadi hiji mahasiswa di Bandung awewe saya teh ke kamar mandi di kamar mandi di kamar mandi kampus teh sepi gitu. Pas eta abus ke kamar mandi asa anu nuturkeun. Pas aya nu nuturkeun si eta ngaca di cermin wastafel ini meureun di wastafel kamar mandi asa aya di tukang teh saya cewek. Abus we ka kamar mandi si eta teh nya pipis lah. Buang air kecil pas keluar deui aya Mbak Kunti warna beureum. Anjir eta mah geus expert ilmuna geus. Terus ningali urang merinding ge. Terus si eta teh si cewek teh nunduk kieu langsung gitunya. Si eta teh langsung astagfirullahaladzim gituan. Pas si eta geus rada tenang pas kieu si Kuntina koma anjing. Astagfirullah. Anjing. Eta di sekolah eta? Di kulit kampus eta teh urban legend apa urang Emang bener mun kaki langsung sih. Eta pas pono pas kieu pas nunduk astagfirullahaladzim. Pas tangtung aya hareupeunana gitu. Aya hareupeunna. Astagfirullah. Anjing. Henteu pingsan eta mah. Hah? Pingsan lah pastinya. Pingsan langsung. Sadarkan diri. Gelo aja. Ini eta serem pisan. Pokona lamun emang eta mun nunggu warna beureum gitu memang geus luhur. Memang eta awak-awak. Terima kasih yang sudah menonton. Kela anjing can anggeus kalau mah. Tapi emang serem sih. Memang cari eta orang sih teu nya maksudnya eta ting carita ti baturan ting urban legend di Bandung orang poho eta cerita eta. Tapi pasti beberapa orang ada yang tahu eta cerita eta. Eta memang serem pisan, Bro. Serem pisan. Salah urang ge urangnya cek ustad gitu lamun si makhluk nu gitu geus nempokeun manehna yang hareupan berarti eta geus emang leuwih ti urang kuatan. Karena kan cik ustad tong boroni sekelas urang sekelas ustad oge ari bungbulukan mah manehna ge langsung aya rasa ngagebeg mah pastilah. Da soalna kan nu kitu mah atuh nya mun disebut mah emang leuwih serem mata. Teu naon ngaranna teh aneh lah mun misalkan langsung kisan ge da. Karena memang lain lawan urang gitu. Urang sempat sih baheula apal BMC teh sih. Bandung Medical Center nu di DDU. BMC. Ayeuna kan geus jadi tempat rumah sakit oke, jadi tempat naon sih? Baheula kan memang terbengkalai nya. Dan memang tempat wisata baheula ge. Tapi emang urang ka ditu keur kuliah, urang ka ditu teh jam 1 berang, Bro. Jam 1 berang. Anu ieu lain anu mobil ambulan. Beda deui tempat mobil ambulan mah. Lamun si BMC mah memang di daerah DU. Jadi sebelum naik ke di Pati Ukur sebelah kiri BMC, Bandung Medical Center baheula teh. Baheula sanama pindahan dari ayeuna pindah jadi rumah sakit Sartika Asih. Oh, baheula di teh tengah kotanya. Baheula BMC lamun teu salahnya. Karena urang abus ka jero, barangna arah anyar keneh, arah lulus keneh baheula teh. Barang-barang teh anu diplasikan keneh gitu. Dan memang abus ka dinya anjir hawana beda, Bro. Hawana beda, lembab pisan. Berang eta orang jam 1 berang. Di sertifikasi lain di Bandung Medical Center searching we ke mana. Tapi memang serem pisan. Ayeuna geus dibuka kembali jadi ting jadi rumah sakit, ting jadi naonnya tapi ayeuna jadi rame tempatna. Mixu jadi mixu. Jadi moyoyo cenah mah. Jadi moyoyo cenah mah. Momoyo.
Budak orang soalnya nyebutnya moyoyo, aya moyoyo. Jadi kan biasanya mengenai rumah kosong. Jadi mixu biasanya. Kamu itu malah si boba, sebelum mixu si boba, bro. Sebelum mixu si boba. Gelar lagi. Eta kacangna ya. Aduh anjing. Kan imah bandreknya bisa lain begitu. Terus di BMC teh memang serem, memang loba nu penelusuran kadinya. Orang jeung budak kampus kadinya, jeung si Godreng, jeung si Redi. Jeung si Redi aya kan panggih. Orang kadinya sempet. Dan jam 1 eta ka ruangan poek ya. Dan memang aya hiji cerita di ruang bayi paling serem. Oh. Di dinya teh Bandung Medical Center kayak nontonnya. Orang pernah apa sih? Weh, nanti kan nonton urang abus kadinya. Ya biasa weh, maksudnya jeung barudak da berang atuh bro. Berang-berang kan bawa tongkat berangkat. Anjir, tongkat tong santong. Iya itu katimus ya. Teu ke timus. Saya katimus ya. Nah, terus orang abus ke BMC jam 1 siang, ya biasa ngobrol-ngobrol, ini serem-serem make kamera HP gitu di lighting flash. Fotoan lah di ditu teh fotoan di barudak. Aya memang aya satu spot, aya ruangan, aya kursi jadi fotoan di dinya. Memang halus pisan. Abus naik ke tangga teh anjir ka ruangan-ruanganna memang poek pisan, Bro. Padahal jam 1 berang poek memang. Lamun baheula teh BMC teh emang jarang aya nu datang ka dinya tuh kumaha. baheulana rumah sakit. Kerjaman Belanda. Oh. Kerjaman Belanda rumah sakit. Rumah sakit. Bangunan khas Belanda Bangunan khas Belanda, rumah sakit. Abus karinya memang di tiket abus ge. Lokasinya teh Di di mana? DU. Oh di DU. Di DU. Ayeuna mah geus jadi alih fungsi jadi naon lah poho urang. Oh iya. Tapi di rame tempatnya. Siga rumah kentang kan, baheula kan serem, ayeuna kan jadi kafe rumah kentang. Oh, apa-apa. Tah kadinya set pas neangan ruang bayi karena kan memang yang disebut-sebut Tapi gede tuh sih. gede pisan. Oh, gede. Seberapa lantai 3 masalah teh. Gede pisan. Tilu apa poho lah orang. Terus orang kan sering nonton karena itulah penelusuran katanya di ruang bayi yang paling serem katanya. Orang nenangan ruang bayi mana anjir eta kabeh ruangan tapi barangna anyar orang maksudnya salutna barangna arah anyar kene dan diplastikan kene. Barang anyar we, can dipake. Tah apal urang tah apal. Terus oh iya meureun ruang bayi teh. Anjir emang. Abus kana bus. Beda bro, langsung Lain ban kempes. Bus. pas eta mah ieu rem angin. Kereta. Jos. Salah berarti eta nu nyanyi kereta. Dari kereta api tutut salah. Jos. Extra jos atuh bro. Goblok. Abus Horor itu horor we cok. Abus we ka ruang bayi orangnya. Abus ke ruang bayi. Anjir emang rada serem. Tadinya langsung wah ieu moal balik kurang teh. Cabut lah jeung barudak teh. Geus biasa-biasa aya hiji baturan urang seueul wae. Lain lapar lain. Asam lambung. Oh, asam lambung. Kopi wae, kopi terus. Bere proma. Langsung waisan. Nyeri angen ulu hati. Terus. Kira rada ngadangukeun soalnya pernah inget BMC di. Terus si eta teh rek mual-mual siga nu rek muntah, cai teh anjing diving, bro, diving. Tapi jol si eta jol muntah sedikit, muntah air. Oh. Siga nu capek gini main bola. Dicek VAR. Cek lah langsung orang kieu kan. Anjing cainya di siku angan bae. Aing keur kieu pas pisan pak. Meledak. Di siku dia aduh jadi Untuk dirimu 50%, untuk dirimu 50%. dirimu 50%. Geus nya orang teh. Iya Casper karek keluar ya. Terus gua. Geus we orang teh pas keluar dari ruang bayi baturan orangnya. Asalna muntah cai lamun salahnya orang poho lah. Guys weh, biasa weh orang ngobrol biasa. Ya. Nya maksudnya teh sieun teh naonnya barudak teh karena nyamenya jam 1 berang, Bro. Balik berang jam 1 berang eta. Jam 1 sampai setengah 2 lah. Teu sore teh urang. Karena balik ngampus gitu kadinya orang teh. Tapi kalau ada posisi maneh ka dia teh memang geus teh jadi rumah sakit teh. Oh, anjing geus lila pisan. Oh. Terbang kalian itu tahun sabaraha lila pisan. Oh. Lila pisan BMC lila pisan. Terus. Kayak kurang tinggalikeun nya ieu foto BMC baheula. Nah, terus weh pas balik orang balik cabut dahar pas rek turun keur ngobrol turun dina tangga padahal turun di tangga teh pinggir tangga teh jendela caang bro caang pas turun keur biasa we keur ngobrol biasa entah itu orang teu apal mimiti jol aya angin bus tarik anu nyadar teh cuman orang sama si Godreng ya sana jeung si Redi aya beberapa orang lah melong si Godreng teh gak bener cuy guys we turun we orang di situ pas erek turun pisan ke lantai dasar nyarek balik pisan Ya. apa masih di lantai 2 poho orang mana
keur turun tangga anu ngomong cok kabeh ngadangu eta Naon cenah ngomong. ting suara budak ting anjing aing ngeri Tapi Indonesia, bahasa Indonesia. Rusia Anjing. Kan serius. sejelas ngomong Thailand. Kumaha. tak apa orang anjing pokoknya sama asana mah ngomong ting seri ting ngomong pulang Oh. Ya. Pulang emang paling ya pokoknya mah gitu tah Oh. dan itu teh kabeh ngadangu Anjing paling maharolong berarti. pas dan ting kunaonnya orang teh keur seserian dan ningali beberapa foto anu dibuka teh digeser teh orang keur zaman make kamera apa HP-nya po orang Tahun berapa eta rek? 2015 apa 2016 lah pas orang teh bari anjing nah loading wae cuma nantinya ningali gambar ningali foto hasil teh loading wae bae lah kayak bari ngobrol seserian dan entah kenapa pas eta teh sepersekian detik barudak teh jual eureun pas erek ngomong eta anu kitu teh keur eureun kabeh barudak teh keur teu seuri keur teu ngobrol keur naon pas pisan eureun jual pas ke jual ulang gitu gitu pisan anjing aing langsung melong ka si Dreng melong ka si anjing lompat kabeh langsung Anjing ngeri goblok. wah langsung eta nurunkeun tangga peret lompat anjing teh tepi ka beretak parkiran jol cek satpam teh satpam jeung memang mayar urang kan teh mayar abus teh bayar 2000 apa 5000 gitu po. Berarti memang aya nu ngajagaan. Aya anu ngajagaan aya satpam. Karena bangunan asupna pemerintah. Nya pemerintah jol cek satpam teh kunaon cenah. Henteu Pak cenah. Cenah naon atuh urang kene cenah. Cik mana Batur mah peuting ka dieu teh cenah. Tapi memang sok aya peuting sok anjing aya. ngeri. Aja sok aya. Tapi baheula mah dibuka sampai jam 5, tapi mun peuting memang minta izin lah ka satpam ka ieu. Dengan konsekuensi sendiri gitu, ada apapun ke sendiri. Oh, tanggung sorangan. Sorangan ada apapun resiko. Jol, cing cain pas dirinya langsung pas dahar. Mana enggak dangu tuh, Drek? Anjing ngadangu pisan. Kabeh ditanyaan kabeh ngadangu eta suara eta. Mata langsung tarurun. Sugan urang teh nu ngadangu teh urang si Redi jeung si Dreng karena awalna aya angin teh nu nyadar tiluan urang. Nu lain teh nyadar. Sugan teh urang kan paling hareup ya. Urang si Redi jeung si Dreng teh sugan teh nu tukang teh lompatnya nuturkeun urang. Ternyata ngadangu oge kabeh. Anu kita. Gitu anjing kabeh langsung. Wah anjing. Berarti tadi zaman Belanda nama rumah sakit ya katanya sebelum ayahkan Sadikin ke eta heula mungkin. Oh. Amun salahnya orang poho sih sejarah nama gitu. Cuman serem bro, serem pisan eta. Padahal di pusat kotanya Pusat di kota. malah. Terus di museum geologi. Serem bro eta. Berang-berangnya serem eta museum geologi. Aing pernah sih pengalaman di geologi eta teh serem pisan eta bagi aing. Mereka lantai luhur teh nu loba-loba baju-baju urut kolonial. lain. Nu lahar jadi baju nu karar itulah. Anjing poho orang baju Korban-korban iya bencana. ting korban ting pokoknya urut lahar kan poho orang anjir ini serem pisan bro. Aing keur PKL kan ya teh menerkeun kan AC-na kan beunang ku sipi urang. Pas nepomon serem bagi aing sih serem eta. Anjing ieu caing teh cucuk lauk emas dicililin dair teh serem ya serem jeung aing teh nepi ka dia cucuk lauk emas dicililin ya makanya kan emang aya penemuanana di mana gitu kan dicililin lauk emas lauk ikan naga lah disebutnya kancra kan lauk kancra. Jadi nenek moyang lauk emas disebutnya ikan naga anjing serem kieu lah pangina dicililin ya kapangnya serem bagi aing eta. Emang serem. Lumayan serem. Cililin fosil, bro. Berarti baheula cililin teh pernah ditincak ku dinosaurus. Memang percaya baheula teh jadi Bandung teh eta Danau Purba teh bener. Bener yakin. Balik deh ka tadi horor. Dinosaurus. Eta memang di geologi memang horor tapi teu horor PMC. Cuman yang memang aura maksudnya wajar sih kalau di museum kan memang benda-benda zaman baheula gini peninggalan atau misalnya sejarahnya pasti mengundang lah nu karitu dia gitu. Terus kan aya baju-baju nu karitu aya patung-patung anjir. Ya pisan, tapi orang lebih horor di imah sih. Nah, orang keur zaman mimiti kawin. jadi bere. Henteu tah jadi bere eta serem pisan bagi orang ya. Bagi orang itu adalah hal yang paling menyeramkan di rumah. Ya cerita terakhir lah. Jadi memang nggak tahu orang di rumah teh ada yang ngirim atau apa orang tak hafal. Karena orang pendatang. Ya. Karena orang pendatang abus ka imah mitoha. Kala.
Tuh tuh. Naon coy? Ada apa sih jadi gitu tuh duk kan aya. Teu. Nya kan tadi dia di tukang duk gitu. Anjing baca kieu. Cak ieu lah horor goblok. Jadi kieu. Berarti geus teu horor ya. Lanjut bae kagok. Ya memang rada bebenya bagi orang horor toh. Nya horor teuing sih maksudnya orang horor apa henteu. Cuman eta ngaganggu orang gitu, ngaganggu orang keur sare. Orang terek sapedahan keur zaman Covid, keur zaman sapedahan. Oh, kerame Rasa kan sapedahan. rame. Tapi aing ripuh anjing sapedahan. Sugan urangnya mun sapedahan di dago teh biasa kan. Mane mun Cikapayang ka luhur nanjak teh ceuk maneh. Nanya. Anjak. Anjing naik sepeda ripuh pisan aing teh pika beres ngagoes. Kunang-kunang, Bro. Tepi ka McD. Kita lah ya gica-gica. Anjing kica-kica. Kica-kica kamu. Cika-cika. Satong eta mah rada serem sih eta mah, rada serem sih. Si pingsan. Tadi di mah kumaha? Tadi mah urang teh memang aya jadwal sapedahan. Memang aya jadwal sapedahan keur hari Sabtu sapedahan teh. Eta kajadian awalna teh ti hari Rabu. Jadi orang keur main Mobile Legend di mah Mitoha. Hah? Eta mun Besok lanjut. Wah. Karena naon kewe eta mah geus off cam. Juluk Hermawan. Baik kewe tenan naon. Tapi ieu geus sajam sih aing ieu kumaha ieu panjang ieu. Naon. Terus cerita terakhir lah, cerita terakhir. Dari mana? Nah, di imah tim hari Rabu orang mimiti teh keur main Mobile Legend, istri orang keur tidur. Jadi orang di kamar hareup lah, di kamar istri. Memang saimah jeung mitoha. Mimiti teh orang keur main Mobile Legend teh dar. Cenah aya nu ngabledug lah. Aya nu ngabledug. Nya siga tadi siga tembok deg gitu. Anjing lah nyambungnya. Nah, geus kayak terus. Dug gitu mimiti. Orang kan main Mobile Legend. Anjing itu biasa we main Mobile Legend. Guys. Isukna Kamis malam Jumat orang masih main Mobile Legend jam hanya jam 11 apa jam 12 gitu. Orang masih main Mobile Legend sampai jam 2 lah. Eta teh hari malam Jumat teh mimiti anu duduk-dudukan gitu. Aing langsung kieu. Anjing keur main Mobile Legend cek aing teh nya. Ngaganggu kieu cuman tapi bae lah. Ti isu we urang kan maksudnya nya geus we biasa lah. Ya oke mereunannya bisi urang ngaganggu atawa naon karena urang karek datang ka imah ieu cek urang. Dan di luhur aya nu lumpat. Di luhur para teh heueuh. Ucing meureun. Aing mah mikirna ucing karena kan di luhur mah biasana ucing. Ucing bari teh. Angela. Angela Lamun ka mun domba mah pasti runtuh. Nah, urang kan gitu. Anjing mamot gitu. Goblok anjing. Terus. Nah, geus we. Eta gangguanan sampai jam 2-an lah, sampai jam 2-an. Yang salah urang tita sare meureun. Sare we urang teh. Dan poe Jumat klimaksna urang teh rek sapedahan. Poe Sabtu apa Minggunya pokoknya antara Sabtu atau Minggu lah nya. Urang teh Sabtuna teh rek sapedahan lamun Mingguna rek sapedahan. Kajeng barudak kantor urang baheula. Memang hari Minggu goes kan. Jumat nya Minggu berarti Jumat malam teh masih ada gangguan gitu. Tah. Hari Sabtu malam Minggu, anjing malam Minggu kan cek aing teh. Mun cek Kang Ibing we kan mun juri ngaganggu malam Jumat, kumaneh ganggu di malam Minggu. Gitu kan Kang Ibing oke. Cek aing alam bodora. Tak perlu diserang balik. Perlu diserang balik. Bener, mun juri ngaganggu maneh malam. Ganggu deui malam Minggu. Bener. Eta kan Kang Ibing gitu kan. Bener kan cek Kang Ibing gitu. Tah, ieu mah aing nu digangguna malam Minggu anjing. Tah, urang biasa keur main jam 12 orang teh rek sare karena isukana urang indit 4:30 ti imah teh karena sepeda di kantor karena minjem orang sepeda di kantor teh urang kudu indit 4:30 karena perjalanan ke Palasari teh sajam ti imah teh karena goes teh jam 6 on the way teh 5:30 apa jam 6 urang 4:30 kudu bangun urang teh tidur jam 1 lah. Naon tapi nya biasa lah wajar gugurudugan di luhur cek urang teh ieu mah meureun beurit urang kana leutik. Tah tidinya pas urang peureum jam 1-an orang ngitung 2 3 urang kan lamun rek aya kegiatan apapun urang jam 1-an. Satuan atau borongan. Urang tadina hayang borongan we gancang beres. Tapi kan satuan lebih cuan. Jadi satuan we urang teh karena meh loba duit. Aya we anjing ngelesna teh cetok goblok. Nah, geus soalnya jam 1 urang teh udah beres main Mobile Legends anu gurudu kan anjan teh beurit kan geus we.
Mun gede berat gitu. Mun berat kan langsung runtuh kan. Mun berit leutik kan. Mun berit mah apa? Berit hampang. Oh berit bodas nu baturan eta di kosan kan? Eta mah rajana, berit rajana nu gitu mah. Berit bedas. Oh kan mun mana manggil berit bool nah bodas eta rajana nu gitu mah kalau diajak gelut ke muka yang digabung sok sia anjing. Oh nya nu barada ge. Emang hanya teh sieuna. teh sieun nu berit karena emang emunna geus luhur, geus tara jeung urang. Berit gitu ge ngararelmu. Ibarat koruptor kan tah mata koruptor di selipan gue berit ge karena geus eueuh kasih berarti berit rajana. Berit rajana di trotoar kudu nama lainan di kantor. Lainnya di kantor. Nah, lanjut Enggak, soalnya jam 1 teh tidur orang teh. Terus nya ting disebut eueup-eueup ting naon tapi orang nyadar. Dan orang kan lamun biasa cek batur mah eueup-eueup teh sok teu bisa gerak, teu bisa naon tapi orang bisa gerak. Tapi orang teu bisa hudang, tapi orang bisa gerak. Berat. Orang bisa gerak, orang bisa ngomong, gerak teh leungeun unggul tapi teu bisa bangun. Orang bisa gerak, orangnya bisa gerak leungeun, bisa ngomong tapi orang teu bisa hudang. Jam 2 lah, jam 2 orang ningali di pintu nu jangkung badag siluet Siluet tadinya luet aya luet panjang ieu bro aya luet ieu panjang eta masih belerik aing yakin itu si belerik gitu jol kieu lah ngulti bro ngulti jadi nying ku akar jadi kan jadi kan karena orang ku akar tapi ieu bisa gerak kan leungeun bisa gerak belerik aya si belerik kasetuan anjing aya si belerik goblok aya si belerik orang kaget lain si juri teh anjing aing diheureukeun kieu cenah mah aya si belerik orang langsung naon itu cek orang tanya itu naon sih anjir nah teu bisa udang cek orang tanya tapi orang nyadar orang ningali dan orang bisa gerak ya leungeun istri orang di belah dia deket tirai orang tuh langsung kayak yang orang teh ka pamajikan yang bangun tapi itu bisa gerak awak orang tapi orang bisa ngomong dan bisa bergerak ieu jari kieu we sabelah goblok min sitar itu sebelah min sitar Berat kate apa berat kate teh berat kate majikan jika nanti terus ini serem ya terus orang teh kieu kan yang cuk orang teh bangun yang digoyang yang bangun cuk orang teh tapi orang teh bisa gerak yang bangun jol istri orang teh hudang gitu kenapa yang nyalain lampu ya udah sendiri nyalain lampu please ini mah nyalain lampu kenapa nyalain lampu cek orang pemajikan orang hudang nyalain lampu bisa aing hudang anjing saya teh kenapa yang nggak tahu cek orang teh kenapa nyari tahu pemajikan curang teh tadi aku lihat sesuatu di pintu tapi jelas itu jelas bisa ayeuna panjang jelas kieu tapi sentimeter terus udah itu teh duh kenapa nggak tahu pemajikan ya udah deh nggak sesuai tidur lagi tidur nah pas tidur sare orang teh kurang lebih jam 3:30 lah kejadian itu orang pas tidur jam 3:30 orang ingatkan 3:30 lebih sebelum adzan subuh tiba-tiba aya nu cigah nu ngagorowok ka urang teh nya cigah naon dia gitu cigah anu ngagorowok ka urang teh urang kaget cet rewas urangnya minta urang ngimpi heula urang teh ngimpi terus aya sekat gitu dan di depan urang teh hileud bulu unggul cok hileud bulu unggul di mimpi urang di mimpi hileud bulu unggul tiba-tiba si hileud teh abus ka urang gitu nempel anjing tinggi bro jika reka asupan maunya gitu jika reka tempelan tak apa orang jual si hileud teh nempel ka urang kabeh urang reuas kan anu ngagorowok urang hudang pas hudang ieu inget kana urang pas hudang astagfirullahaladzim cik urangnya pas urang nyebut astagfirullah kan poeknya kamar teh dimatiin lampu teh tina tirai nu warna bodas teh tah pas dibuka teh alhamdulillah Avanza bro lain term masih pancingan Avanza alhamdulillah jadi orang bisa jalan-jalan goblok kan aing ngadangukeun itu bener ya mah terus di tirai teh lamun di imah mah tah eduk di tah di tirai terus aya nu bodasna geuning nu bodas teh nu jaring-jaringna jaring bodas aya nu kita cigah benda tajam nu gitu tah anjing urang mah sieuna beurit eta turun ke gigiran pamajikan urang langsung
yang awas kurang teh. Refleks. Urang sieun beurit Heeh. ka pamajikan urang karena memang ciga nu tajam ngoet kanu ieu geuningan kana ieu tah gitu Nya, tapi nya, tajam. nya. Urang sieun beurit karena memang kaciri pisan turun eta. Hideung kaciri pisan ciga beurit. Tapi buntutan naon ciga leungeun lah kitu nya. Tapi orang mikirnya eta beurit. Yang awas kurang. Hah, kenapa yang? Enggak. Aing hurung ke lampu, aing langsung ini aya beurit aya naon gitu. Kenapa yang? Ya kita ceritakan. Ya geus we tidinya pamajikan orang teh sare wudu nyan salat subuh orang sare jadi anjing ngaganggu pisan aing rek sapedahan cek aing teh bisa Ya, capek anjing jadinya langsung cerita geus balik sapedahan karena nyarita ka pamajikan dan memang di pamajikan orang baheula aya tak apal orang nu ngirim atau naon mah Buhul berarti nya. tah orang ngobrol lah ka babe nya cenah aya AA teh nya aya urang gitu kieu cenah. Jadi itulah ya nu Ya, lawan gitu. aya urang teh kadinya teh ceuk babe baheula. Kayaknya keur itu teh, tapi alhamdulillah yang sunnah. Amandemen pokoknya. Aman berada si urang ge mun ketika urang ngobrolkeun hal nu kitu teh nya eta teh secara tidak langsung teh sebenarnya mah urang teh keur ngundang gitu. Matak manehna teh daratang ka dieu teh mata teh dia gangguan nanti gitu tapi tidak tadi teh boga kelebihan jeung kekurangan manehna bisa nempo urang tapi teu bisa ngadang urang. Cuman anu beberapa anu bener-bener emuna tinggi mah sebenarnya mah urang keur ngomongin kieu teh naon mah buat urang buat digoroan gitu. Nah, orang sempat pas podcast WhatsApp K-pop ngobrolkeun gitu, terus orang ngundang buat orang nu bisa, wah anjing eta keos pisan, Bro. Pastilah gitu. Matak curang teh, geus sanura. Dan gitu mau lah diganggu keun rek lala aja mah subscribe we ge. Nya, nya, subscribe mah nya. Ya kos zaman baheula babeh urang eta. Taku zaman baheula mah memang jelemana kan emang walantaran. Kalau baheula mah keur usum ngobor. Ima urang babeh urang keur ngora di Maleber kan emang mun ngarala belu teh ka Paledang. Cijerah ka Paledang keur masih kene sawah kene. Mun aya kunti teh atoh kolot baheula mah Soalnya menang karena ieu sok menang loba menang milik jadi nanti mau bisa wah kunti malah mah di aruda ku bae orang diudang di baheula mah kitu teh Subscribe. henteu jadi nanti mun aya eta deukeutan soalnya yang menang belut loba bener dibere kumanehna teh tapi lamun misalkeun heueuh belut lauk ka ditu teh mun pokona mun pas karek turun ngobor panggih jeung kitu tuluykeun anjing soalnya ke bakal menang loba gitu tapi lamun misalkeun urang ngobor karek ngobor teh ngalah belut gini make mau gaji gitu atau lu mun urang karek turun ka geus panggih jeung orang geus song balik tong dituluykeun batak jadi engke teh mun urang nuluykeun sapaparat jalan teh orai deui we memang gitu kod baheula mah memang masih dipake nya gitu teh nya walau alam kebenaran teuing eta bisa teuing karena kebetulan tapi memang cik urban legend code emang bener mun aya kunti tuluykeun karena pasti menang loba. Aing jeung ngedit sorangan ke, Bro. Aman kalau aman di baru ku kodam aing. Anjay. Ya dah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya channel ini tinggal dipencet naon tinggal ngeklik hungkul, Bro. Dan tidak akan mengurangi harta dan waktu kalian gitu. Ya. Ulah gengsi. Mendukung channel teman teh karena urang maju ge kudu nama orang teh meninggali babaturan maju teh orang kudu seneng support support harus jadi support system, Bro. Ingat mau pokok babaturan jeung babaturan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram kita di SMP_podcast dan follow Instagram kita masing-masing juga. Oke. Sekali lagi saya ingatkan jangan lupa subscribe channel ini, Brody. Brother, biar ya minimal Brody ulti. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Ya orang rada lumayan yang ngedit. Sigana ngedit lamun ke Minggu Sabtu hareup sigana bari ngedit. Bari PCS ya, bari PCS. Ya udah, terima kasih sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.